pikiran mainnya tuh ngenahin lamun jadi wali, ngenahin jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka. Nyana guling gasada bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh. Bolak-balik ya. Teu bisa udang nyana salat kayak ngedeng deui. Nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat. Teu mamawaseun cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul. Kieu sapoe dua poe saminggu nyana. Keur tenang-tenang kieu bae nyana tadi luhur singgasana raja kerajaan. Aya di luhur keur macul. Joket. Joket. Tuan raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja. Eta naon tidak tebacul di dinya, deuk melak cau. Manya melak cau di luhur, cek jana teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek cenah. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi ka jeung kumaha ge, kuduna ge ditaneuh melak cau mah. Kula di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tageh. Elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat, supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanana. Laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi', di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung. Didakwahan supaya terus ngalaksanakeun parentah Allah endahan maksiat. Akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka, di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi'. Eueuh nu bakal ngurusan nulungan, eueuh nu bakal nyapaatan, nu bakal ngaropea. Moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah, nu musyrik ka Gusti Allah. Saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea. Moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah. Bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka. Mantap kaya kiai ngadakwahan manusia teh ainyanana pi neraka. Nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau dong. Teu jelas, cak masyarakat cau. Teu jelas. Tah mantap ngalempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung laranganana, di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit. Moal tegas. Agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina, aduh isin ka sorangan. Tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah, parentahanana salat puasa zakat haji, laranganana ulah kredit, ulah proposal, ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas. Daekeun jeung daekeun, nurut jeung teu nurut lain urusan kiai, urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena. Ngeunah cara para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap kudu zahiron wa batinan. Tah Muhammad elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cak Gusti Allah. Kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung. Kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat, ieu bakal terjerumus. Luruskeun pituturan supaya ulah kitu. Di mana ke geus teu nurut engke ka neraka, eueuh wali, eueuh syafi, eueuh nu bakal ngaropea jeung eueuh bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus. Wa in ta'dil kulla adli, andai kata awak-awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yu'khad minha, moal ditarima tebusanana. Ditebusnya ku dunia katut eusina moal bisa katebus.
eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan. Cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan. Sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrik eueun ono moal ditarima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae. Ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bihi hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim. Nah ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata somprana cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf. Di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf. Aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta. Aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nya mangeranana kana jabatan. Tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nya teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk. Aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf. Geus guari dibahasakeun menuhankan dunia, menuhankan tahta, menuhankan jabatan, menuhankan makhluk. Tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka. Jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad, teu nurut ka parentah aing. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na. Di neraka ke bakal kumaha? Lahum syarabum min hamim. Panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum. Padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai. Caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha? Lahum syarabum min hamim. Bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna. Sebab eta panasna teh kadeuleuh sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak cek urang. Teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka. Enum ku sia. Ajur sainting-sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim siksa anu pohara jasa. Kunaon eta? Bima kanu yakfurun. Tailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah, kakupuran-kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir. Neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik. Neraka teh jang jelema-jelema anu munafik. Neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Neraka teh eueuh seuneu. Eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad, aya kuburan di dinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul.
asal aya geus saminggu teu kapanggijeun jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae seutik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali ulama cuman nyana teh wawalah disebut bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya musisi kikiayanan. Coba nu kumaha pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya. Sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal ya kredit ya proposal. Wal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS-nya mahal itu. Oh iya, maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Kita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas di mana? Tas di neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu. Manggi. Eueuh. Kumaha sia tas bareng kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta. Malaikat? Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Prek. Tah silakan ieu neraka. Asup kana neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Anjeun Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon? Kakidul eueuh seuneu kaler eueuh seuneu kawetan eueuh seuneu kakulna bohong berarti eueuh seuneu pancena neraka teh seuneu kan eueuh kaluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api, iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina, bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi, bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah. Nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar. Singsiun maneh ka neraka. Nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka. Nu mentak sanajan ngarendeng da duaan. Nu ieu mah ngan mabok doang, nu ieu mah nya mabok na zina nya maling. Ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna.
si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae. Tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Entar ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna. Geus mun hayang panas ke di neraka, bawa saloba-lobana. Itu bae ulah hese-hese. Sanajan ngarendeng di ditu tah. Nu ieu mah teu boga piseuneun. Nu ieu mah pinuh. Atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng, nu ieu mah parah nu ieu mah. Nu ieu mah aman-aman bae. Tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu Tuan Raja jowo sono horeng di neraka jahanam. Raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol. Bener cenah. Kira-kira aing mau seuneu teu? Ya asana mah pinuh lho Raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae, karasa ku aing geus kira. Sing trek-trek awak aing. Ge. Engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah Tuan Raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di ditu na teu tah mah eureun jadi rajana. Eta mah terserah Tuan Raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka kos kitu. Duh, cek Bahlul cek Tuan Raja teh. Yang dikering batunya jadi raja ya terserah Tuan Raja tambah kahiji eta geus beres encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka nyana guling gasahan tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik ya. Teu bisa hudang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat teu mamawa seuneu cakumaha nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul Tuan Raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja. Eta naon tidak tebacul di dinya, deuk melak cau. Manya melak cau di luhur, cek jana teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek cenah. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge, kuduna ge ditaneuh melak cau mah. Ulah di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tagah. Aja hoa. Aduh kanasehatan kedua kali Raja Harun Ar-Rasyid sial-sial teuing ieu. Je. Bener oge tah Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus, saya geus kaharti mah kula ge turun. Turun. Tadi tuh mampir heula teu haram kalau mah kudu ka istana mung mah tempat Ki Golkar tempat di jalannya. Ini aku Nawas ka ieu. Tinggal raja bae. Dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas. Ceknya nih janu aredan kabeh tau. Panggil. Bahlul tidak ka dieu Bahlul coba. Tudaekeun. Kunaon cenah teu daekeunana? Wallahu alam, cek anu diutus. Coba titah ka dieu Bahlul, tah si Bahlul titah ka dieu jeung Abu Nawas. Aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hate aing ye. Hiji bakal mamawa seuneu ya aing ye. Cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cekeun. Coba aing ngobrol anu sabenerna coba tah ka dieu. Dikatakan itu. Kiai Bahlul, ulah kiai yang melain kiai, nu edan yang mah, nu edan Bahlul, tak itu siapa? Kita kali itu Tuan Raja, dek naon? Saya rek nanya, lah mau dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja nu kadi. Maknya aya gentong nyamperkeun gayung, nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, nu edan jadi gatuh, aing mau ngomong kumaha edan gimana? Sampaikan tino edan kan itu. Datang ke Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Ulah make tuan.
ya bener lain kiai aing mah satu nu gelo sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tutuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun endek datang ka dieu eueuh ti ditu na gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana siapa tetap apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas jasukeun dilayat ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jangan ngeunahanan dibuyan sakna nikmat dain dibuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa gua mah minta rada kebelan bae dibuyina sakna teh sial teh cak tuan raja sugan teh menyeri dibui horeng ngeunaheun ayeuna mah kieu bae nu mentek dibui ge lain sabui-buina aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah eueuh naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon sakitu doang syaratna naon berat kos kitu syarat jadi wali mah nu bener bae nu bener simpulna kumaha oh kakarak ngaluarkeun dalil Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas ulah sok rerejeungan jeung nafsu lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan lamun anjeun ieu digiring-giring ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali sebab wali mah teu boga rasa diri mulya teu boga rasa diri agung teu boga rasa diri aya geus panghina-hinana pang lemah-lemahna pang rudin-rudina di dunia tah mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali kula neuk guguru atuh ka anjeun atuh eueuh masalah deuk guguru mah ngan kudu kaluar ti istana geuk siap kula deuk kaluar ti istana ulah siap-siap kudu bebeneran bener karak kaluar istana dibikeun kerajaan dibikeun kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji calana hiji serba hiji teu meunang make kendaraan lempang cumplang campling guruna Abu Nawas kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran nu agung jeung nu mulya mah pangeran urang mah kudu ngahamba nu bener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon kakara dirinya seetik geus teu boga rasana naon kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakara ku jelema kuari mah di kota teh di ome teh nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja tuh kakaraknya nak bebeja deui ka Abu Nawas geus nyahoeun Abu Nawas ge makom demi makom geus dilaksanakeun cak Abu Nawas wahai Raja Harun Ar-Rasyid kuari kudu jadi raja deui ieu naonan raja deui pimpin umat lamun umat tadi pimpin ieu bahaya anjeun mah boga wewenang anjeun mah boga wilayah anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat nah
kapingpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui jadi harus ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Darga Harun Rasid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu los jadi raja. Mun masih kena jadi raja, bohedo karena dunia boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah moal berat, moal becus, moal bener SPPT aya 2. Geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha. Boro-boro jadi lurah, jadi arat dia moal beres. Moal beres. Masyaallah, tah kos kitu. Dididik, jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru. Hayang maca Quran ge kudu boga guru. Hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi. Ini Budi. Budi ini. Eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru, kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al Habib. Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang-campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai, dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng, ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Didele ku mata zahir, didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih. Geus bener-bener lillah segala rupana magahan ngajina lillah. Berjamaahna lillah kadatangan tamuuna terus belillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basri. Bagus. Datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ke waktu dahar sore. Itu dahar roti aya segala aya macam-macam aya. Pas dek dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didele wah Habib murid. Hampura guru. Ulah. Kek dicokotan tah naon-naon nu aya. Roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sanguh dibikeun. Sedengkeun Ki Hasan Basri teh 2an deui mawa batur, jadi 3an di dinya. Pas rotina 3 dibikeun kabeh. Cara ricing di hareupeun meja kosong. Cak babaturan teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunana kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh. Oh ieu mah mani lesang kieu ieu mah tinggal ngelapan bae. Jadi Hasan Basri nama cicing bae cak babaturan nu saurang cak saurang deui kiai. Iya tadi urang geus gahayal dahar. Tiisuk geus dahar. Pas dek dahar kunaon dibikeunan kabeh. Tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nyana. Pancen cak kiai tadi
di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali. Anu mah tuh percaya bae, nya ge nyana wali, minimal dipotong-potongkeun. Urang sapotongnya na sapotong, ieu mah beak kabeh. Ya wali kos kieu cek ya. Itu dihormat urang nu geus puguh, dihormatna jadi henteu dihormat. Hasan Basri kieu. Aing ge can gardi cek. Hasan Basri teh wali gede. Aing ge can gardi cek ya. Tapi ku aing dileuleung nya teh wali. Geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus diangkat jadi wali cek. Tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek. Tadi gardi. Keur gumreng bae. Ai eta mah fakir miskin teh eta nu di luar assalamualaikum aya tiluan dibere kabeh atuh seserian. Wah hehe bose tuh cak baturna. Anu disuguhan urang nu dahar nyana. Pagi kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh. Nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basri mah ngan saukur kita ngingin ka harti. Tetep ngingin ka harti. Jol beta Ki Habib teh datang di hari. Emang teu dalahar cek. Cak cenah ke dahar naon. Kayu di dahar. Ngan teu ngaromong. Di hatena masing-masing, di hatena masing-masing. Ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa. Kakarak ge ngomong kos kitu tarajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek Habib teh. Waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna. Cek Hasan Basri tuh eta meureun. Ieu dibuka ku Ki Habib datek. Sedangkeun nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyaesa roti hiji deui dibikeun tadina 4, nu 3 dibikeun nu hiji henteu. Sebab nyana pan tiluan, pribumi saurang. Nu dibikeun nu 3, nu pribumi mah henteu. Hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang. Jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan. Kan gitu, begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja. Cek misa urang deh. Tadi mah bikeun kabeh eta rotinya. Ieu loba jasa pan moal ka dahar eta. Tuh cek Ki Hasan Basri kaluhuran murid aing. Berarti nyana geus nyaho. Ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus. Tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan beureun geus kaambeu wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basri beres dahar nyana terus bebeja ka muridna. Iya mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun. Ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeu ku anjeun teh rahasiana naon. Sakali ditanya 2 kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya. Kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama, kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia. Jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta, teu cinta kana dunia. Ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik. Kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh be pokona mah dinolkeun urusan dahar mah. Eueuh sabakatul hibal-hibar acan ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah jadi dunia ngahalangan karena pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, nah ieu moal diangkat jadi wali. Ieu keur kabelah dieuna. Makin cinta karena dunia makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa karena dunia jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram. Ya, ieu bagus jauh lagi, jauh lah deui.
datang kaku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut kasihan nu ngahirupan jana anu nyaetkeun jana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik ilah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun ku sebab kufur di alam dunia nah siksa itu jaga maka urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian